eta kolot tepikeun ka kitu. Masya Allah ya, urangnya bukan jadi anaknya Masya Allah da emut simkuring kapungkur pasti nu jantena sepuh mah nyaah kanu jadi anak warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin tabarukan bi dzikrihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Al-ayah ayat min ayah. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Wa qala aidan man ahabani kana ma'i fil jannah, ay man ahya sunnati faqad ahabani. Wa qala mu'allif rahimakumullah wa nafa'na wa nafa'ani wa bi ulumihi fid darini amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna tinaba. Allahumma ba'idna an da'watil ibtida wa adrikna halawatal ittiba. Allahumma sabbit aqdamana ala masalikis sulahil imma wa adrikna bijudikal istiqomata wa husnul khatimah. Allahumma anfa'na jami'al muslimin wa jami'al hadirin. Hasil maqasidana, hasil maqasidana, hasil maqasidana, maqasidad dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ngawitan ngaos tabu 10 kirang saparapat. Tabu 10 kirang saparapat. Siap Bu ngaos dugikeun ka tabu 11, ka tabu 12, ka tabu 2. Subhanallah, masya Allah. Berarti di dia mah ahli ngawadul. Masya Allah. Sugrining pujian sampurna sareng pangalam anu sagem melengna. Eta tetep kagungan Allah anu mikawalas ka abdi-abdina, anu mafarin darajat ka jalmi anu taat. Sholawat sinareng salam muga tetep dilimpahkeun dikocorkeun dikucurkeun ka baginda alam wastana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge ka para keluargina sinareng ka para sahabatna teu hilap ka urang sadayana. Ani sami-sami kumpul ngariung bongkok karonyok dina ieu mahfilah anu mulia, khususna umumna pikeun jami'al muslimin wal muslimat anu aya di kolong batok langit ieu anu nyekadleuk agama hak ahli sunnah wal jamaah. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bingah amar wata suta titis tulis diajari kulap cangung ti pangeran guratan tilahil mahbud takdir teu tiasa dipungkir qadar teu tiasa disinglat. Kahayang jalma beda-beda, kahayang jalma rupa-rupa, kahayang jalma teu aya nu sarua euceun. Teu aya nu sarua, tapi teu aya tangan pangawasa angin Allah anu maha kawasa. Al insanu bitadbir wallahu bitakdir. Manusia cuman hanya bisa rencana, tapi Allah lah yang mempunyai semua rencana itu. Betul? Laras teh? Laras. Masya Allah. Ya. Sim kuring angkatna di kampung Warung Ciri. Kampung Warung Ciri. Masih kene ke kecamatan Betan, sami nyebunya. Sami. Kecamatan Parung Kuda.
angkatna ka dieu ka Pasir Bogor nya tentu gaduh cita-cita jeung tujuan. Nu kahiji cita-cita jeung tujuan simkuring sejak silaturahmi sabab kabita jeung kataji ku padilahna silaturahmi mangga tingali ibu padilahna silaturahmi nu tadina tebih jadi laras, anu tadina teu wauh jadi wauh, bahkan anu tadina teu bogoh jadi bogoh. Laras teu Bu? Masya Allah eta padilah silaturahmi. Wabil khusus ka para kesepuhan wabil sepuh, ka para asatid asatidah mubalighah sesepuh ieu kampung. Wabil khusus ka pangarsa Syekhinal Kiram nyaeta Kang Ustad Ujang Ali Ridwan. Nya namun kusim kuring teu tiasa diwicik hiji-hijina disebatan nami hiji-hijina, tapi teu ngarasa ngirangan rasa hormat jeung takdim sim kuring ka marantena. Kurang duakeun ya para alim ulama anu aya di ieu kampung, ya Allah ya Rahmanu ya Rahimu ya Maliku ya Kudus ya Salamul ya Muminu ya Muhaiminu ya Ajid, ya Allah ya Rabbi. Para alim ulama anu aya di ieu kampung mudah-mudahan diberkahkeun sagala rupina, amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nu kadua cenah aya maksud jeung tujuan naon deui Ustad? Alhamdulillah simkuring mangkat nanti warung ciri ka dieu gaduh tujuan, mudah-mudahan we simkuring di mana uih di pangaosan teh balik rebo mawa amal ceu ya Allah kan amplop wae ieu mah Gusti nu agung. Heueuh dah hejo eta mah nya kana amplop teh Gusti nya. Memang punten nya ceulilis teu jujur cemimin ceutoh aya ceutoh punten dianggola sakedah nya. Memang ibadah teh lain salah kadang ngalaksanakeun salat zakat puasa munggah haji sodaqoh maca Quran mungkul, memang eta oge kategori ibadah. Dalah ayeuna tabligh oge atanapi ngaos oge janten ibadah upami diniatan ku hate anu ikhlas. Jujur we sim kuring mah ku kanyataan jeung kaayaan teu butuh amplop, butuh ge Masya Allah doa ibu. Ya Allah ya Rabbi Gusti nu agung heueuh kana duit teh hejo. Hayo urang ngadoa sekali deui mudah-mudahan ku berkahna ieu riungan, ku berkahna peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ieu kampung. Ya Allah ya Rabbi turunkeun rahmat Allah Subhanahu wa taala ka ieu kampung, amin. Turunkan rahmat Allah ka ieu kecamatan, turunkan rahmat Allah ka ieu kabupaten, turunkan rahmat Allah ka ieu negara urang tercinta, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Pertama-tama yang paling utama disim kuring yang gak aturkeun nuhun wabil khusus ka murotibul awqat. Mana murotibul awqat nanti mohon protokol pengatur acara. Alhamdulillah hatur nuhun tos tiasa ngajajab nya acara pengatur waktos nya punya untung teu jadi protokol Bu. Tadi ku pangersa kesepuhan didoakeun leres aya hiji dua tiluna mubalik pasti ngadoakeun ka eta ka eta pengatur acara. Untung mantakna jadi pengatur acara teh kudu pada daek Bu ya, kudu pada daek. Maaf Bu, jadi pengatur acara itu tidak mudah semudah membalikan telapak tangan gitu loh. Iya laras Ibu abdi kapungkur emut kapungkur ngamimitian tapi da eta mah Ibu mending ngadek nya eta arek nyebut pribados oge geus we abdi mah pribod geus we non arek nyebut pribadas oge jadi pribodas. Masya Allah asa kitu we abdi mah ngadek wa billahi taepok wal hidayah. Masya Allah nya eta nyebut taopek jadi taop nya nyebut taepok nambah nyebut taopek jadi taepok. Ya Allah ya Rabbi nya punya dah gitu. Nu kaduana sim kuring ngahaturkeun nuhun nyangkakeun silaturahmi anu tadi disebat ngahaturkeun nuhun ka para alim ulama, ka para asatidah mubalighah nya wabil khusus anu ieu di ieu kampung sakali deui nya kurang doakeun diberkahkeun ilmuna, diberkahkeun keluargina, diberkahkeun sagala rutina, amin. Bu urang osok tara ngadoakeun ka para kiai Bu, ka para ustaz osok. Masya Allah mudah-mudahan dihampura dosana nu ngabawa radun
Da urang mantong sing ngadoakeun ka ajengan ka kiai kasepuhan leres Bu. Kadang-kadang ka salaki ge aya osok aya tar. Tapi alhamdulillah di dieu mah yakin sering ngadoakeun ka para caroge. Sabab ditinggali kajauhan imah ahli saadah nya katingali itu dia ahli saadah nya gitu ahli solihah. Mohon jeung teu sangka Kang Ustad di dieu mah meuli gareulis ya Allah. Saware. Ya punya ku kituna ku urang doakeun ieu para alim ulama. Kadang-kadang urang mah osok taragu ngadoakeun ka salaki Bu. Alhamdulillah. Bu punten hoyong sukses suaminya, hoyong gampil milarian duitna, hoyong gampang usahana. Makanya ibu sebagai wanita yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiada lain dan tiada bukan kita harus mendoakan seorang suami, insya Allah. Sabab ibu doa seorang istri anu soleh sama kekuatannya dengan 70 wali. Itu baru satu istri. Ngahulang minggu. Komo lamun dua merenya. Masya Allah setuju kalau bah di rumah. Ya, karena 1 juta wanita tidak mau dipoligami. Laras. 1 juta pria nu hiji teu setuju na oge. Kabeh setuju. Ai pamaget mah. Laras Bu? Laras. Masya Allah. Mudah-mudahan ku berkahna ieu riungan para non suami urang sadayana digampilkeun milarian rezekina, digampilkeun kahirupanana, nya digampilkeun sagala rupi usahana. Sabab ibu upami caroge urang suami urang gampil milarian rezekina, kinten-kinten urang ngirim bunga teu Bu? Bunga kacida ya Allah Gusti Agung nya. Punten ngateulah sakedatnya. Halus Bu. Alhamdulillah aya teh pucuk. Bismillah. Bu, teraskeun? Teraskeun. Sabab yakin sekali deui ibu upami caroge urang gampil usahana, gampil mirarian acisna, urang ge milu bung komo bari sehat mah. Nya bunya. Sabab urang ge milu bungah. Nya. Heuh pancek paribasana lamun urang milu bungah mah meuni sagala aya leres Bu. Bro di juru, bro di pantau ngalayah di tengah imah si jabrik aya di bibir si jamrong aya di kolong reaketan reaketon lubak libuk loba lebokeun teu kalebok leres teu Bu kitu di luhur di handap bakakak di luhur bakeko nya kitu ya Allah loba beas awak waras dah komo eta mah ditambah ku psikolog anu heuras Masya Allah nya pasti bungah leres teu Bu bungah mantakna sakali di ku urang doakeun suami-suami urang sing soleh tur solihah amin ya Allah ya robbal alamin. Bu teraskeun ibu para hadirin sadayana nukat diluna sim kuring ngahaturkeun nuhun wabil khusus ka segenap panitia anu disesepuhan ku Kang Ustad ku tokoh-tokoh masyarakat ku Bapak RT ketua pemuda ku ibu-ibu anu mana alhamdulillah tos menyelenggarakeun karena maulidna karena peringatan maulidna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tos sadayana di aya-ayakeun terus Bu. Sagala cau, kuah, kue, kupah, kopi, ranginang, rangining, sate, soto, Masya Allah disiapkan segala rupi nanya. Mudah-mudahan sakumaha pangorbanana para ibu sadayana, para panitia dibalas ku Allah Subhanahu wa taala kalayan balasan berlipat-lipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bu, cinta ka Kangjeng Nabi Bu? Alhamdulillah. Pasti dikat upami urang ditaros cinta ka Kangjeng Rasul cinta. Ngan tadi sahur Kang Ustad dugikeun ka palebah mana cinta nak urang diukur dengan keimanan urang leres Bu.
sabab Joko Idah kieu ayyah taro kalama habibi alal ghairi. Lamun urang kang cinta kana hiji perkara, cinta ka salah satu orang, ayyah taro kalama habibi alal ghairi. Sok milih ucapanana dibanding anu leres Bu. Kadang-kadang we simkuring sok sieun kadang-kadang ku istri da memang kudu kitu ngawaro kana jantan istri mah lamun urang hayang berkah rumah tangga. Atuh ulang wae cing atuh liar. Pan ieu teh geuningan meuning ngantri tuh nya culeulis cumumun ceu ijuh nararagi kos dipaksin. Tidinya teh urang teh da menjadi pamegat kewajiban urang ikhtiar nya mencari rezeki. Kudu berarti nu janten caroge ngalaksanakeun kana eta pakasapan nya. Terus deui ayyakhtaro mujalasata ala ghairi habibi ala ghairi ayyakhtaro mujalasata habibi ala ghairi. Sok milih diuk-riungan ya jeung anu dipika cinta dibanding anu lian. Leres Bu? Kita urang kapungkur baheula 30 tahun kapungkur Masya Allah nya. Sok imut we tadi si Abah sok berdua sabab naon? Sabab aya rasa cinta. Tak seperti ibu oge ayeuna di dieu calik teras ngadangukeun teras deui ayeuna aya riting naon aya rasa cinta ka Kangjeng Rasul berarti urang nandakeun cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi. Mudah-mudahan we sing kalebetkeun kana hadis Kangjeng Rasul man ahabani kana ma'i fil jannah. Sasa jalmi anu cinta ka kaula mangka aya babarengan jeung kaula engke di surga. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tina sapalihna nandakeun cinta Kangjeng Rasul teh mana? Tadi atos calik diriungan dina tempat anu hade eta nandakeun cinta ka Kangjeng Rasul. Saur Kangjeng Rasul man ahabani kana ma'i fil jannah. Ai man ahya sunnati tegesna jalmi anu ngalaksanakeun sunnah kaul. Naon sunnahna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyaeta af'alun wa awanaan wa aqwalun bi syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padamelan ucapan anu disyariatkeun ku Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam eta ngaranna sunnah Kangjeng Rasul. Seperti maulidan, seperti ayana tahlilan, ngaos Al-Quran, teras di wudu tepegat wudu sadidinten, teras di maca ulu salam, teras di mana apapun hal segi positif upami urang bade ngalaksanakeun di mimitian ku lapat bismillah eta tina sapalihna sunnahna Kangjeng Rasul. Seueur ieu nya ngan urang canak we sapalih. Da tadi kumargi dina mas'al maulidan alhamdulillah ku pangarsa kasepuhan tos dibabarkeun. Ngan mudah-mudahan we imah jantan oleh-oleh wabil khusus kanggo simkuring umumna kanggo para bapak kanggo para ibu sadayana. Udah usuk di bapak jadi caletot ya teh Bu. Tapi aya bapak-bapak baginya alhamdulillah. Urang nyanak oleh-oleh sabab kadang-kadang urang sok diboro oleh-oleh ningang ka bumi leres. Ku incu kudu jadi anak bahkan kudu caroge balik di sawah, balik dagang. Mana cenah hasil mauludang teh? Tah aya. Alhamdulillah minta keur dibagikeun oleh-oleh. Ya punya alhamdulillah. Mana atuh ayeuna oleh-oleh dengan keimanan pengetahuan dina sapalihna oleh-olehna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu dina sapalihna sunnahna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu kurang hade dilaksanakeunana nyaeta di mana Ibu setiap saat dan setiap waktu dikala kita akan mengerjakannya awali dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim insyaallah. Ibu tadi angkat maka di tolabul ilmi terus dimimitian ku lafaz bismillah teu acan atos atanapi teu ayeuna urang mimitian ku lafaz bismillah atuh Bu kumaha lamun pertengahan seperti kieu bismillahi al awalu wal akhir. Masya Allah ibunya hiji bismillahi al awalu wal akhir. Sabab saur Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ibu kullu amrin dibalin la yubda'u bihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar au aqta au ajda.
setiap saban-saban perkara an dibilang-bilang hade cek agama seperti maulidan hade bu, urang arek ngalaksanakeun salat hade, ngalaksanakeun urang ayeuna rotinan sholawatan hade leres bade tuang nya teras di sagala rupina tina lepas tina aktivitas urang hade mantakna kurang kudu dimimitian lapat bismillah. Kumaha lamun sabalikna teu dimimitian ku lapat bismillah bahwa abtar au akto au azdam, mangka eta hiji perkara teh lamun teu dimimitian ku lapat bismillah lir ibarat sato buntung buntutna atanapi lir ibarat sato buduk. Masya Allah nya punya berarti tina wajah sabah eta perkara teh lamun kitu mah teu dimimitian ku lapat bismillah kurang faedah teu aya manfaatna ku kitu na urang di mana bade tuang maca bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi bu hilap teh itu bantuan atuh bu. Oh Allahumma barik lana fi marojaqtana wa qina sugan teh Allahumma barik lana fi rojaba wa sabana besi kadinya tadi teh nya. So kurang dimimitian lapat bismillah bade tuang lapat bismillah sabab ibu tina sapalina riwayat aya kieu kapungkur ngadongeng lah salitnya punya diselangko dongeng kapungkur ibu aya jalmi nikah suami istri istrina solihah rupina seperti ibu-ibu amin tapi eta carogengna masya Allah tukang bobok tukang taro tukang culak colok kana liang belut masya Allah nya punya bader atanapi bangor kacida bangkawarah masya Allah bahkan eta ningali istrina tepikeun ka jengkel eta pamajikan aing kunaon setiap waktu dan setiap saat selalu maca bismillah bade ibak maca bismillah kaluar tina ibak maca bismillah nya teras deui ayeuna sagala rupi ge bade masak maca bismillah cek salakina jadi kesel ya karena hati dia kekieuan dilila teuing teuing sabab ngaji di mana tah budak teh panon pamajikan teh cenah kitu nya tos kitu ningang sakali mangsa dibere duit ku eta caroge bungah bu upami urang dibere duit ku caroge ih Gusti nu agung bungah kacida nya tong si kitu ibu nya urang biasa dibere resiko 100-200 ribu sapopoe ningang sakali mangsa malam Jumaah jam 8 dibere duit 3,5 juta eta ningali pamunteuna jam 8 teh ibu langsung huhai heueuh istri abdi eta mah kitu ih masya Allah nya bunga urang teh ku janten caroge disuku jeung dicekap alhamdulillah teungan kadang-kadang kitu istri mah imah di ditu kadang-kadang istri abdi mah curhat saali nya mun salaki boga duit eta istri cuak ciwit bari gutak gitek birit nyingsieunan anak berit tapi mun salaki san kantongna kosong di dapur meniwang wengwong tarang budak tepikeun kajenon masya Allah tapi insya Allah di dieu mah moal nya lamun kitu mah berarti boga prinsipna istri eta kitu kieu bu ad-dunya biduit sulit nya punya ad-dunya bila duit sulit ad-dunya biduit gesit ya ad-dunya biduit ad-dunya bil pulus lulus wala bil pulus mampus masya Allah tos kitu ku eta caroge na kacaritakeun ibu dipahasihan aciskeun ku aing sia dikakala ningang sakali mangsa hatur nuhun aa ieu teh acis kanggo neng heueuh jang maneh kumpul kencing belikan tadi tungke karena gelang bunganya punya karena segala rupa mohon insya Allah aan cek eta caroge cek eta istrina terus dilebatkan eta acis karena lamari baca bismillahirrohmanirrohim ditutupkan eta lamari baca bismillahirrohmanirrohim masya Allah urang mah jarang nyabunya sadidinten maca kitu mah nya kan kadang-kadang urang mah di mana lamun arek rada dines kakarak we nya pas gitu kumaha ibu cek eta salakina keun sia ku aing rek dicokot eta duit ningang wengi tos bobo eta istrina dicokot duitna dialungkeun ka sumur nya
Masya Allah ningang sekali mangsa dua poe katiluna ditaroskeun kuna janten caroge neng nyai acis teh mana kuarek di anggo ari cek aa tadi kita dibelikeun kana gelang lain teuneun cek aa oge ngan aa di mana butuh keur dicopot oh kitu mah mangga atuh aa canak urang canak dina hanapeun lamari dibukakeun eta lamari teras deui maca bis milah dicopot eta acis teh Masya Allah ibu kalayan kudrat iradat Allah kusabab padilah napat bismillah eta acis nu dialungkeun ka sumur teh ku malaikat disanak deui disimpen deui kana lamar tos kitu dipasihkeun deui kana janten carogena kuat kareuwas eta carogena bu nya kusabab padilah keutamaan lapat bismillahirrahmanirrahim nya bahkan cek Imam naon ibu cek Syekh Nawawi nya Al-Bantaniyu tina sapalihna kitab wa min khawasiha supaya urang boga oleh-oleh euy teh nyebunya wa min khawasiha jeung tina sapalihna khususiatna eta lapat bismillah nya idza talahasasun inda naumin ihda wa isrina maratan di mana-mana jalmi di mana bade ulam pek ngaoskeun bismillah 20 hiji wang ihda wa isrina maratan 20 hiji wang sulan osok ibu ngaos bismillah 20 hiji wang sulan tuluy di tamahan palak binas tamahan kulhu tamahan ayat kursi 7 sholawat 20 hiji Masya Allah jarang kepikeun kadinya mah nyabunya ngan minimal sauk ulama maca bismillah 20 hiji wang sulan kadang-kadang urang mah lain maca bismillah anu dibaca teh nya pelembab ya Allah ya pelembab kebenaran kita ya rada ngonguraeun make pelembab geus leres teh make MS Glow terus deui Viva nu genep gelas mah warnana rada coklat leres teh Bu make lipstick bade bobo teh ai kanggo caroge mah memang sae gitu ngan urang sok poho maca bismillah kumaha eta Bu tina sapalih padilahna mangka uminu fi dalikal yaum fi dalikal lail mangka bakal diamankeun dina eta peuting nya eta minasyirqah punten ibu mangka eta wengi harita lamun urang ngaoskeun bismillah 20 hiji wangsulan bakal diamankeun minasyirqah ti jalmi anu dolim tegesna bangsa Masya ima dolim kana harta bunda kana harta banda urang wa ima dolim kana jiwa raga urang kadang-kadang kieu nya sok kapereh ditu mah aya cenah disebutkeun guna-guna leres tuluh kadituna mangka lamun ngaoskeun lapat bismillah 20 hiji wangsulan dina bobona insyaallah ukang bakal diraksa tina eta amin tuluy deui wa uminu mina mautil faj'ah wa ghairi dalik tuluy deui bakal diamankeun dina eta wengi minal mautil faj'ah dina maut ka kaget ya Allah Gusti aku nu kumaha maut kaget teh urang sadayana hoyong maut teh merenahnya punya bahkan dipentang ku urang Allahumma salamatan fiddin wal afiatan fil jasa wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut ya Allah muga Gusti kekayaan abdi sarakut sakaratul maut muga Gusti abdi dirahmat mangka lamun sering urang ngaoskeun bismillah dina wengi 20 hiji wangsulan sate acan bobo bakal diraksa tina maut faj'ah punten seperti maut tabrakan maut kahuruan Masya Allah ya wa ghairi dalik jeung tina sagala rupi anu bakal ngagoda ka diri urang ya mantakna urang kedah tiasa dina sawawengi teh maca bis sate acan bobo bade angkat-angkatan maca bismillah teras deui bade lebat maca bismillah ka bumi teh bahkan campuran ku urang setiap papenak jeung jalmi muslim maca uluk urang osok maca uluk salam Bu di mana uwih ka bumi osok maca uluk salam Masya Allah alhamdulillah osok urang maca uluk salam ka bumi kadang-kadang urang mah Gusti magung ya hayam di kotak meni balaka ya Allah kucing mana si budak dede kakak ya Allah diaran tekuai atuh kadang-kadang urang matara maca uluk langsung di mana uwih hadir teh kitu leres Bu di mana badai angkat-angkatan terutama punten Bu tina sapalihna
ya tina sapalina keutamaan eta lapat bismillah ya di mana urang bade angkatan maca bis terutama urang geuninganan di mana lamun bade angkat-angkatan naik mobil atau napi ka mana wae maca bismillah bismillahi majreha wa mursaha insyaallah urang bakal diselamatkeun uihna urang maca bismillah pasti uihna urang maca alhamdulillahirabbil alamin teraskeun ibu maca alhamdulillah teh dugikeun ka rabbil alamin nya alhamdulillahirabbil alamin kadang-kadang simkuring kapungkur emut bu keur alit lamun dibawa ngalasuluh beda aya nama teu usum ngalasuluhnya ai kapungkur ku usum atuh ngalasuluh nya dibawa kanu suni-suni bu kalegok gitu kanu hieum-hieum kadang-kadang macana teh sok araraneh ningannya eta kolot rupa-rupa baheula mah ningan sakalina uwi inget keneh ta simkuring dugikeun ka ayeuna yuh urang balik badakna lemurna hayu urang balik ieu mah anak oa anak monyet punggukeun anak sia leres teu bu masya Allah leres teu bu tah kadang-kadang urang masuk kitu padahal mah ibu eta teh di mana urang bade lebet kan urang suni cek urang nya maka tina sapalina amalan geuninganan mama cicurug mah innal ladina faradu alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad jadi lamun urang bade lebet kan menurut urang suni atau napi pikasieun masya Allah kadang-kadang urang mah kitu heuh kitu teh meureun bawa ning kunyaah kanu jadi anaknya eta kolot tepikeun ka kitu masya Allah ya urangnya bukan jadi anaknya masya Allah da emut simkuring kapungkur pasti nu jantena sepuh mah nyaah kanu jadi anak mau didinang-nang neuneu da eta mah ibu heueuh simkuring we karawas kanu janten murang kali eta teh ya Allah ibu menikah kuat ka nyaahna teh meumeutan ngan kade wayahna ibu kalam-kalam tauhid anu ku urang kedah didugikeun ka eta nu janten murang seperti tadi ulah tepikeun ka nu araraneh kitu yuh badagna lemutna hayu urang bali ieu mah anak lain anak jelema masya Allah tah kadang-kadang kitu kadang-kadang urang oge ibu contohna lamun simkuring keur alit gaduh keneh murang kali nyenengna teu urangnya terus deui urang teh ku kalimat tauhid bu mana la ilaha illallah la ilaha Muhammadur oh iya bulan pada anak coba diluhur atuh ibu silahna caritana teh urang nyaahnya kanu janten anak ya Allah Gusti Agung ya Allah ya anak saha ya Allah eta leucih ya meni memeutan ya Gusti Agung eta irungna meni pesi kos aing atunya heuh da anakna meureunnya ya Allah Gusti Agung Dede ya Allah raja lima anak raja anak ratu ya punya leres teu bu kadang-kadang urang dinanang gitunya leres teu bu kadang-kadang eta urang sok kitu kana janten urang kali padahal ibu anu kedah nama kalimah tauhid nyaeta lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tapi urang mah kadang-kadang geuninganan lainnya kadang-kadang sok kitu daun rubah tangkal panjang ya waluh padahal naon salahna lafaz la ilaha illallah Muhammadur Rasul tepikeun ka ditamang-timang panting pangsek adeulem deung anak hayam sing koceak wah Gusti Agung eta nu jadi kolot kana jadi anaknya punya bungah kacid teu naon ibu nyaah kanu janten murang kalimah da memang eta mah kewajiban urang janten sepuh nya ngan kurang tanamkanlah akhlak-akhlakul karimah sabab diutusna Kangjeng Rasulullah ka alam dunia teh pikeun nyampurnakeun akhlak masya Allah tabarakallah tah ibu tina sapalina khususiatna bismillahirrahmanirrahim teh ibu kalintang seueur pisan begituna insyaallah punya bade diamalkan bu bade insyaallah jadi sate acan bobo maca bismillah sabaraha wangsulan bu 20 hiji wangsulan ibu sanes kirang sono data di oge sawer panitia nya lastu jadi jam 11 kita langsung nyatu ari di dieu naon bahasa daharna
mama he sarua di ditu ge nyatu teu jauh warung ciri di Pasir Bogor teh nya tak kitu rupina ibu disim kuring mah tiasa panjang lebar kirang langkung na nyuhunkeun dihapunten boh bilih bisi nya kirang tata kirang titi udang renah dina manah dina ati sanubari paur tepikeun kalang ngalaketei kana lampai ngalekete kana kelek paur tepikeun kanyocok kana jantung mudah-mudahan ti para ibu tiasa dayana tiasa ngapunten ka abdi nya sareng khususna abdi tiasa ngamalkeun anu kumaha disampaikeun ku abdi khususna kanggo abdi pribadi umumna kanggo para ibu sadayana saninten buah saninten di parapatan hapunten abdi hapunten tina samadayaning kalepatan cuci tangan pakai sabun biar bersih cukup sekian dan terima kasih wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.